Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana, wilujeng patepang dangu jeung Mang Otong di acara nu dipikadeuh ku urang sararea dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadaya selalu aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa nu panjang, dikucuran rizki nu ageng tur halal, oge tangtuna dipasihan pakasaban anu nyaman lan tentrem, oge ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nu tos satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, oge satia ngarojong, satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di subscribe heula, ditoel tombol loncengna supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras jempolna diacungkeun, curat-curat di kolom komentar, dibagikeun, di-sharekeun di sosial media WA, Instagram sareng sajabana. Hatur nuhun tina pangrojongna dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Nah, bieu teh akang nemponeng arum di jalan. Nah eta budak teh tas ti dieu, tanya Mang Kosim. Enya Kang, tas ulin di dieu. Tah, mawa oleh-oleh tahu Sumedang. Asaan geura Kang? Raos, nya empuk, nya gurih. Walon bi anah, bari nyomot deui tahu tuluy dihuapkeun. Rek naon cenah? Anak si Barkah los-los ka dieu. Nya ulin we Kang. Da biasa nageneng arumah pansok ulin ka imah urang. Ti jaman imah urang masih bilik keneh oge. Manehna teh kakarak mulang ti Sumedang cenah. Kursus ngajait di dituna teh sigana mah rek muka jahitan di imahna Kang. Geus hese dahar kiwari mah kula warga si Barkah teh. Tapi ka anak gadisna dititah usaha nyaran duit. Ulah kitu Kang. Keun bae da teu salah oge lamun ning arum muka jahitan. Apanan di lembur urang can aya tukang jahit. Mun rek motong baju atawa nyieun baju kudu ka jauh. Mun neng arum muka jahitan urang lembur teu hese pikeun nyieun baju atawa calana. Halah, kari meuli we baju di pasar. Kari milih loba modelna. Ulah sok ditarima ari anak si Barkah ulin ka dieu teh nah. Harnaha Kang? Apanan semah mah ulah ditolak Kang? Kajaba semah anu niatna teu hade. Ari niatna silaturahmi anjang sono mah atuh kudu ditarima Kang. Lain kitu nah. Apanan nyaneh ge apal. Lamun kolotna neng arum teh teu panuju kana hubungan anakna jeung anak urang. Karunya keneng arum balik kalah dicarekan ku kolotna. Bi anah seuri leutik tuluy kedalisan. Ieuh Kang, aya beja gumbira. Beja gumbira naon nah? Diuk heula atuh akangna. Ulah jugrah-jigrah kawas serahwana kitu. Ceuk bi anah bari ngenyang leungeun salakina dititah diuk. Mang Kosim kapaksa diuk digigireun pamajikanana. Aya beja gumbira naon? Tanya Mang Kosim ngulang pananyana. Ayeuna mah kolotna neng arum teh
geus doa kana hubungan anakna jeung anak urang. Ceuk saha eta teh? Ceuk Neng Arumna Kang, ambu Rumsih teu ngalarang anakna ulin ka dieu, malah mah titip salam pikeun urang. Ah, paling ge jijieun Neng Arum tah mah. Sangkannya neh bungah nah. Ih, Neng Arum mah budakna tara ngabohong Kang. Nah akang teu gumbira kitu lamun anak urang jadi ngadahup ka Neng Arum. Teu, akang mah teu panuju si Arman kawin jeung anakna si Barkah. Har, nah Kang? Nyaneh teu inget nah. Sakumaha ngahinana si Barkah jeung pamajikanana ka kulawarga urang, tepi ka si Arman jeung akang kungsi digebugan ku badegana. Kang, nenden dendam teh sarua jeung nenden peso dina hate. Urang-urang keneh anu bakal katojos, urang keneh anu bakal ngarasakeun nyeri jeung peurih. Teu hade nyidem dendam teh Kang, sabab bakal ngaruh ka urang. Dan nyaneh mah teu boga kanyeri, teu ngarasakeun sakumaha peurihna hate akang sawaktu dicacampah ku si Barkah jeung si Rumsih. Yah, bari nageh maranehna rubah kitu teh aya anu dipamrih. Si Barkah teh geus bangkrut, kulawargana geus sangsara cara urang harita. Manehna mikeun anakna pikeun menangkeun harta urang. Lamun si Arum kawin ka si Arman, pikir maranehna hirupna bakal senang, moal kakurangan ku duit. Barina harta kolotna pasti diwariskeun ka si Arman, da puguh anak lalaki panggedena. Jalan pikiran si Barkah jeung Rumsih mah geus aya dina leungeun akang. Geus apal akang mah. Ulah goreng sangka heula Kang, cantang tu kitu bari nage. Halah, rek ngarah naon deui lamun lain ngarah harta urang nah. Menggeus bari nage akang mah teu hayang bebesanan jeung si Barkah anu geus ngahasut warga ngademo ka urang. Titik. Teu karasa ari hirup betah di alam dunia, sapoe-poena teh waktu karasana nyerelek gancang pisan. Meureun mah bakatku betah hirup di dunia, tapi kahade ulah kajongjonan teuing, sabab urang baris mulang ka alam pangbalikan, alam kalanggengan katelahna. Sedengkeun hirup di alam dunia mah ukur sementara, ukur tempat reureuh jeung niuhan dina hiji lalampahan anu panjang, lain tujuan tapi ngan saukur huma tempat pepelakan. Sagala anu dipelak jaga bakal dipanen. Mugia kahirupan Mang Kosim dina ieu jejer carios tiasa janten pieunteugeun kangge urang sadaya dina ngalakonan kahirupan di alam anu telana ieu. Kocap kacaritakeun harita peuting Jumaah Kliwon geus kasamper deui. Kaayaan peuting harita di lembur Sugih Mukti karasati iseun pisan. Nu kadenge ukur cari cangkas anu disada patembalan, jangkrik mah ti semet wanci reureuh kolot ge geus teu kadenge sorana. Sigana geus tali brasare dina liangna kawas pangeusi lembur Sugih Mukti anu geus tali brasare di enggona sewang-sewangan. Tapina di jero hiji kamar di gedong sigrongna Juragan Kosim. Mang Kosim masih nyaring, manehna keur sila nyang hareupan sasajen anu ngabarak sanyiru. Parupuyan marong ngelunkeun haseup seungit menyan anu minuhan rohangan kamar. Mang Kosim andekak sila bari gegeren dengan ngarapal jangjawokan pangangkir Ratu Siluman. Leungeunna sakali-kali nyomot menyan bodas
anu geus meunang ngagerus tuluy dipurulukeun kana parupuyan. Sedengkeun di kamar sejena Bianah jeung Dewi geus tibra sare palid dina alam impian sewang-sewangan. Bianah geus biasa deui ditinggalkeun ku salakina dina wanci peuting Jumaah. Jadi teu ngarasa leungiteun lamun Mang Kosim peuting Jumaah tara aya di gigireunana. Wanci nincak ka tengah peuting ti arah sisi lembur belah wetan. Kadenge anjing babaung mani melewung, sora koreak ngadadak ngelak dina suhunan imah Mang Kosim. Gelebug, seor, angin ngagelebug mani tarik, Mang Kosim curinghak di jero kamar khususna. Manehna geus apal pisan kana tanda-tanda kadatanganana Dewi Makarawati siluman puhitanana. Peladug hasuk bodas ngadadak muih di hareupeun Mang Kosim. Jelegedag hasuk bodas teh ngawujud jadi hiji jirim saurang awewe geulis camperenik anu mibanda rupa ngadaun seureuh. Buukna panjang ngarumbay galing muntang, panona herang cureleuk dipapaes ku halis anu hideung ngajeler paeh. Irungna mancung kuwung-kuwungan, sedengkeun biwirna ngawet wajah, bari jeung katempona beureum sarta baseuh bae. Make papakean panjang tina sutra warna hejo anu beulahan dadana panjang jeung lega, nembongkeun dua gunung sakembaran anu nyeungseng pinuh ku tangtangan. Bagian handapna mibanda opat beulahan anu panjang tepi kana cangkeng. Sanajan geus remen ngarasakeun sakumaha nikmatna awak eta awewe geulis, tapi Mang Kosim tetep bae meureudeuy neureui ciduh ti korona lok-lokan kawas hayam arek ngendog. Rek teu kituna kumaha sabab disajeroeun baju hejona anu ipis ngalangkang teh si awewe geulis anu tayalian Dewi Makarawati teu make papakean jero deui. Potongan awakna anu peungkeur padet ngareusi sarta kulitna anu bersih kawas marmer ngalangkang jelas dina hareupeun Mang Kosim. Salian ti rupa jeung tangtungan anu memang kelas widadari, Dewi Makarawati oge mibanda ilmu pangirut anu hebat. Sakabeh lalaki ti bangsa siluman atawa bangsa manusia bakal langsung kaedanan lamun nempo kageulisan sarta kasampuluran awakna. Sembah pangabaktos kahunjuk panjenengan Gusti Ratu Dewi, ceuk Mang Kosim tuluy cedok nyembah ka Dewi Makarawati. Katarima sembah pangabakti anjeun ku kaula Kosim. Walon Dewi Makarawati, anjeun sono ka kaulanya. Mani geus ngacai kitu. Karak tempo kaula datang ge. Hayo udaran pakaian anjeun Kosim, laksanakeun kewajiban anjeun. Tuh talangke Mang Kosim gancang ucul-ucul papakeanana. Sanggeus bulucun manehna ditungtun ku Dewi Makarawati ka sisi ranjang anu diamparan spray bodas bersih sarta geus diauran ku kembang malati ka resepna Dewi Makarawati. Mang Kosim disarekeun dina ranjang, manehna nurut kawas munding dicocok irungna. Sakali Dewi Makarawati ngagibengkeun awakna, polonyon baju panjangna langsung merosot kana handapeun sukuna. Kaitu namah Mang Kosim digabrug ku Dewi Makarawati tuluy galungan mani regot naker. Peuting beki jempling, hawa beki karasa tiris, tapi di kamar Mang Kosim kaayaan beki panas bayeungyang.
Ranjang disadare rekotan, awor jeung sorah huheuh anu matak ngahudang birahi. Di kamarna si bungsu, Dewi lilir tina sarena, manehna nguniang hudang, jurut turun tina ranjang, tuluy kaluar ti kamar. Dewi lempang nuju ka pawon, sabab ngarasa hanaang hayang nginum. Maksudna mah Dewi teh rek nyokot cai dina teko nu aya di dapur. Tapi sawaktu ngaliwat ka hareupeun kamar Tungtung nu deukeut goah, Dewi ngarandeg lempangna sabab ceulina hawar-hawar ngadenge sora anu aneh ti jero kamar. Oge kadenge sora ranjang anu disada rerekotan. Dewi apal lamun tiap peuting Jumaah bapana sok meuting di eta kamar. Bapak, keur naon di jero kamarnya? Asa aya sora awewe? Gerendeng Dewi. Tuluy Dewi ngalengkah ngadeuketan kana panto kamar. Dewi nempelkeun ceulina kana panto. Beuki kadenge jelas sora nu ribut di jero kamar. Si bungsu beuki curiga sarta melang ka bapana. Dewi ngadeukeutkeun panonna kana liang kunci pikeun ngintip ka jero kamar. Barang nempo ka jero, Dewi ngarenjag reuwas sabab teu tempoanana harita ningali bapana keur ditindihan ku hiji buaya badag anu sisitna hejo herang. Teu sadar Dewi ngajerit tarik, "Bapak!" Blug! Dewi ngajengkang labuh, sirahna ti dagor kana ubin. "Aya nu ngintip urang, Kosim?" Ceuk Dewi Makarawati, tuluy turun tina ranjang leungeun ngagupai kana panto. Blak, panto kamar ngadadak muka. Breh katempo Dewi anak bungsuna Mang Kosim ngagoler dina ubin bari teu usik-usik. Sigana bae kapiuhan, teuing bakat ku reuwas, teuing ku sabab sirahna ngabentur tehel. "Dewi, anaking?" Mang Kosim gancang turun tina ranjang, tuluy make papakeanana. Mang Kosim langsung muru ka anakna. Ui, anaking, bungsu, hidap kunaon?" Ceuk Mang Kosim bari ngarampaan awakna Dewi. "Anak anjeun geus ningali kana naon nu dilakukeun ku urang, Kosim. Manehna oge geus nempo kana wujud asli kaula. Ku sabab eta, anak anjeun bakal dibawa ku kaula ka tempat kaula." Ceuk Dewi Makarawati anu harita geus make deui bajuna. Ngadenge kitu Mang Kosim ngagebeg reuwas. "Ulah Kanjeng Sinuhun, wayahna sing karunya ka anak abdi. Ulah dicandak si bungsu mah. Wios wengi ieu abdi siap milari tumbal domba 2 urang sekaligus. Asal anak abdi ulah dicandak." Ceuk Mang Kosim bari ngalengis. "Teu bisa, Kosim. Sabab sing saha anu ningali kana wujud kaula sarta apa kana rusiah urang, manehna kudu dibawa ka tempat kaula. Lamun henteu bisa ngabahayakeun pikeun bangsa kaula. Anak anjeun karak saparo lelembutanana anu dibawa ku kaula. Peuting Jumaah hareup kakarak anak anjeun sapinuhna bakal jadi abdi kaula." "Ampun Gusti Ratu, wayahna sing karunya ka abdi Gusti Ratu." Mang Kosim sumujud nyembah di hareupeun Dewi Makarawati. Dewi Makarawati ngagerakeun leungeun katuhuna, kawas nu newak angin ka arah Dewi. Tuluy pes jirimna ngaleungit. Seor gelebug. Di luar imah angin niup mani tarik. Cungung anjing kadenge deui babaung ti arah wetaneun lembur. Mang Kosim gancang cengkat. "Duh, cilakawi anak bapak." Mang Kosim gancang mariksa deui kaayaan anakna. Napas jeung keketegana. Jajantungna masih aya. Anak aing masih hirup. "Kang, Akang, kunaon si Dewi, Kang?" Kadenge sora bi anah ngagero.
tuluy setengah lumpat muru ka Dewi anu keur digulang gaper ku Mang Kosim. Bianah teh kahudangkeun ku sora angin anu tarik sarta ngarieugna imah. Kang, kunaon si Dewi, Kang? Bianah hariweus-weus bari ngaguyah-guyah Dewi. Teuing atunah, sigana mah labuh ti seureuleunah, walon Mang Kosim bari sorana ngageter. Sigana mah ruas kulini meureun, Kang. Asana bieu teh imah ngarieug kulini gancang bawa ka kamar, Kang. Teu talangke regeyeng bae Dewi dipayang ku Mang Kosim dibawa ka kamarna. Dewi disarekeun ku Mang Kosim dina ranjang. Geuning sirana benjol, Kang. Kabentur kana ubin meureunah. Heueuh, ke urang poporokan ku beas jeung cikur. Bari mawa cai herangna. Bianah gura-giru indit ka pawon. Telila balik deui bari mawa cai sagelas gede jeung beas cikur meunang ngarendos dina pisin. Sirahna Dewi ditanggeuy ku Bianah, tuluy dipopokan ku rendosan beas cikur. Sedengkeun Mang Kosim nginumkeun cai lalaunan kana bahamna Dewi. Bapak, Bapak. Kadenge Dewi nyarita kawas nu gundam, bari panonna mah tetep peureum. Bapak aya di dieu wi. Sing tenang uwi, enggal damangnya, ceuk Mang Kosim. Bari hatena mah tagiwur, teu puguh rasa. Nya sieun kalengitan anakna, oge sieun lamun Dewi sadar, tuluy nyaritakeun kajadian anu katempo ku manehna ka indungna. Mang Kosim hatena perang sabil antara hayang nyalametkeun anakna atawa ngikhlaskeun anak bungsuna dibawa ku Dewi Makarawati sangkan rusiahna tetep buni taya anu nganyahokeun. Antukna Mang Kosim jadi ngalamun. Manehna molohok bengong kawas anu kabur pangajian. Kang, ulah olohok bae atuh. Gancang teang mantri ajat bawa ka dieu pikeun mariksa anak urang. Sakalian sampeur si Usro pikeun maturan di dieu. Cuk Bianah bari nepak ping-ping salakina. Mang Kosim atuh ngagurubug. Naon bieu teh nah? Ka itu teang mantri ajat. Mun eueuh teang bidan yati pikeun ngubaran anak urang. Sakalian sampeur si Usro pikeun maturan di dieu. Asa kareueung kieu anah mah, Kang? Nya ke akang rek ngaluarkeun heula motor. Ari dompet akang di mana nya nah? Nah jadi limpeuran kitu akang teh. Atuh biasana ge dina sorog lomari. Dompet jeung kunci motor mah. Kade mawa motorna ulah malaweung, Kang. Nya nah, dagoannya. Mang Kosim gancang nyokot kunci motor jeung dompetna di lomari nu aya di kamarna. Telila di pakarangan imah, kadenge suara motor Vespa dihirupan, tuluy ngabiur maju ngambah jalan lembur. Menang setengah jam, kadenge di hareupeun imah si Usro uluk salam. Assalamualaikum. Punten. Sampurasun juragan istri. Waalaikumsalam. Kajero bae, Sro. Teu kunci pantona ge. Walon Bianah ngagero ti jero kamarna Dewi. Kadenge sora panto ngareket dibuka, tuluy Usro norojol ka hareupeun panto kamarna Dewi. Kunaon neng Dewi teh juragan? Tanya Usro ka Bianah. Labuh sigana mah. Sirana tidak gor kana ubin. Oh, bade ditanda ka puskesmas atuh napi ka rumah sakit kan? Henteu, Sro. Bapana keur neang mantri ajat atawa bidan yati. Pan geus biasa dipanggil ka dieu, Sro. Lamun kulawarga urang aya nu gering. Oh, sumuhun kan?
Naon atuh nu kedah dilakukeun ku abdi ayeuna gan? Mirun seuneu tuluy naheur cai nya Sro, gesan ngompresi bungsu, geuning awakna ngaheab panas Ro, tapi kesangna tiis. Sumuhun, abdi bade mirun seuneu ayeuna gan. Usro gura-giru ngaleos ka pawon pikeun ngalaksanakeun parentah dununganana. Dewi tepi ka isuk ge can eling-eling, mantri ajat geus mariksa sarta nyuntik Dewi. Tapi Dewi teh kalah ka ngagibrig, beungeutna kalah tambah sepa, awakna tiis cambewek. Atuh bi anah tambah melang ka anakna, bi anah teh maksa Mang Kosim sangkan mawa Dewi ka rumah sakit supaya dipariksa leuwih taliti. Mimitina mah Mang Kosim teh nolak, sabab da geus apal lamun Dewi ukur boga waktu saminggu, tepi ka peuting Jumaah hareup samemeh bener-bener dibawa ku Ratu Siluman Buhaya nu ngageugeuh leuwih buyut. Kang, nah akang teh teu nyaah ka anak urang teh? Manika leked pisan diajak mawa Dewi ke rumah sakit ge. Hayu atuh urang bawa ke rumah sakit, Kang. Da geuningan ubar ti mantri ajat mah eueuh pangaruh naon-naon. Sigana anak urang kalah kah tambah nemen geuringna. Ceuk bi anah ka Mang Kosim. Sabarna, urang tempo heula bisi mah ubar ti mantri ajat can reaksi. Dan naon ge butuh waktu. Teu bisa telap kitu bae kawas ngadahar cengek, walon Mang Kosim. Itu geura tingali atuh ieu. Anak urang kalah ka ngagibrig kawas anu nirisan. Tuh beungeutna oge tambah pias. Geura indit ka itu nyiar mobil, nyewa angkot we, megat di jalan, Kang. Ceuk bi anah bari menerkeun simbut anu nutupan awakna Dewi. Nya tuh. Ke tungguan sakedeung. Akang rek nginjem mobilna si Kusna weh. Biasana poe Jumaah mamanehna libur teu nambangan. Heueuh jig atuh. Gancang ka itu, Kang. Mang Kosim ngoloyong indit najan hoream ge. Sabab geus apal naon anu bakal karandapan ku anakna. Hahai tot Waktosna teu nyekapan dulur dangu sadaya. Mang tunda heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah. Sahingga urang tiasa patepang dangu deui dina cariosan anu salajengna. Teu kirang-kirang tur teu bosen-bosen emang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan oge kakirangan boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap-kecap bahasa Sundana. Pileuleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Ulah hilap urang pulungan nu sae nu endahna nu bagusna nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.